lakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran. Ilekeun geus mulai memanas teh. Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran. Janganpun manusia debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula pae sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut heula sia. Nu dididik ku aing, lamun sekarang rentet bae, bes ulah tarung dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh kitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu syahral haram qiyaman linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti mana asurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Eta teh ngaranna asurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah. Kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja kayak diserang, kayak sarua urang Arab berkarakter kos gitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Habib, kedua bulan Haji, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Ku ari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan ku ari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang. Nagara bae ku ari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempat. Ku ari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik. Kabeh budak perang ku ari mah kos kitu teu beretika. Ai perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak teu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan teu kos kitu. Di dieu kurang Libya teu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Panggeulana Cikupa. Lantaran di dinya aya ngambuk ngabereun sabeula teh. Jagong. Cikupa lah. Gara pindah si orang Cikupa. Geus dikieulkeun bae moncongna teh. Oh, tinggal mencet bae remote. Terus patan. Baca kemis banget teh. Aliwat ku jan. Kapatolang-lang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu di Amerika make remote. Make remote Iran geus siap nyieun nuklir, nyieun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantap sugan ieu urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap wae diluncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh eta boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom kapal di lubuk. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantap baheula Irak nya bunker teh sugan teh bajang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat masuk ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya ngan can digunakeun wallahu alam jeung Irak. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis, pintu kedua nu nyieun orang Inggris, pintu ketiga insijurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat tengaku. Nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjian Irak pasti engketa jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang di Kupah. Nu mantap eta teh di Kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bunkerna keempat geus ese nyaritakeunna lantaran orang Perancis anu nyieunna selesai tembak.
nu nyieun selesai tembak nama tak geus kehilangan ku ari teh musuh aya mah bangker mah aya bengan nya kan pernah nyaritakeun beres tembak jadi dokumentasi dikaburkeun pun kieu nyaho mulai masyaallah digunakan ngan pernah aya muka doang gitu tak ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakkan ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teh daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah daon atuh teu darah dan bari bingung aing ka mana cenah eta dibuka pun aya pernah satu kali dibuka liang teh arasuk kadinya sedangkan keur diserang ku Amerika arasuk kadinya sekian ratus tank baja loncat selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh dicero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet teh dicero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah Saddam Hussein leuwih nyaho Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein antiganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inti-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing pae kadeun sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara itu terus misi bae teh Saddam Hussein naon atuh tanggal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang ka Riyadh sieun kabeh remote dikirkeun teu harurung cik Amerika kontenet nih kan remote urang ieu naon ieu bisi ngajegur bang pabeh lalaunan lalus make antino aku mah astronot buayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal dikit geus deket teh daekeun sasada remote di dalam atuh orang kakak korma sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita wallahu alam jasa Saddam Husseinage teh kanyawan manya beunangna teh keur mandi nya teh naon di wahangan leutik di begitu di kuduna mah pada teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut wallahu ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh aya di bojong kan Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika memang nubuhut Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusia debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja pas jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula pae sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut heula sia mesti didik ku aing lamun sekarang rentet bae geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara tak begitu Nailah Basharul haram qiyamal linnas Bismillahirrahmanirrahim Wa bainahuma hijabun 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون والله أعلم بمراده وبينهما lan iku tetep ing dalam antarane karane ashabil jannati wan nar tegese pirang-pirang kangan duana surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling gila dan ucapakan wa utawi hijabus suarul arabi ku benteng Arab
wa 'alal arabi lan iku tetep ing atase arab wa huwa lan uti arab surul jannah iku benteng surga rijalun utawa birang-birang lan stawat hasanatuhum ka narima pada apa sake kagantenganan rijal wa sayyatuhum lan sake kaalaanan rijal atau hasanatuhum sake kabagusan rijal lan sake kaalaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis ya waripuna kang pada awal wahya rijal kabeh kulan ing saban-saban kang suwiji min ahli jannati warnari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimahu kalawan tanda-tanda pirang-pirang tetenggere kulan bi alamatihim bisimahum kalawan tetenggere kulan bi alamatihim tegese kalawan tetenggere kulan wahya lan utawi yasim atau alamat bayadul wujuh lil mukminin iku putih pirang-pirang rarahine kade wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kade wong kang kafir kabeh liru'yatihim karena ningaline rijalahum kadue kulan il maudhi'uhum alin karena utai panggonanane rijal iku kang dukur warna daulan nyeluki rijal kabeh ashabal jannati ing pirang kang aduane surgaan ing satune kalakuan salam iku salamun alaikum utai kasalamatan iku tetap ingat asasira kabagol ta'ala ngada wallah ta'ala ingat ayat lam yadkhuluha orang namaranjing ya rijal kabeha ing arab ay ashabul jannah ing jannah ay ashabul arab tegese pirang kang adana arab ay jannah ing surga orang manjing ya ashabul arab atau rijal ha ing jannah wahum yatma'una la utawi ya ashabul arabi ku kapengen kabeh ya ashabul arabi dukhuliha ing dalem manjing ing jannah golal hasan ucap sapaki hasan lam humuran nang ngamengenkeun ya Allahum ing ashabul arab ila karamatan yuriduha bihim ing karamah kamulyaan kang ngarepakeun ya Allah ing karamah bihim kalawan ashabul arab warawal hakim lan ngariwayatkeun sapa hakiman Hudzaifah saking Hudzaifah golaling ucap Hudzaifah ing lepat bainama hum kadzalik dalam yaqudahum ya ashabul arab kadzalika iku kaya mangkono-mangkono lam yadkhuluha idza qala alaihim rabbuka min sulinga ashabul arab sapa pangeran sapa gola maka ngadahu ya rab gumu ing lafazku mungaradek sira kabeh udkhulul jannata maranjing sira kabeh ing surga faqad ghafartu lakum maka teman wis ngahampura ingsun lakum kadang sira kabeh wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin wallahu alam bimarad wa idza surifat tatkala dan begaskeun apa absarum pirang-pirang paningale ashabul araf ay ashabul araf itu geus ashabul araf tilqa ashabinar ing ara-ara jihad ashabinar geus ara ashabinar Qalu maka ngucap ya ashabul araf ing lapad rabbana pangeran ingsun sadaya la tajanna muga aja anda dadakan tuan ingsun sadaya pinaring dalam neraka ma'al qaumi zalimin subhana kaum kang zalim kabeh wa nada ashabul araf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma auna ankum jama'ukum wa ma kuntum tastakbirun wallahu alam bimaradi wa nadala nyeluk sapa ashabul araf rijalan ing birang-birang lanang min ashabin nar tegas kang tetep saking kang andun pirang kang andun neraka yaripun lahum kang badawararu ya ashabul araf ing rijalan min ashabin nar bisimahum kalawan tetenggara rijalan qalu kang ucap ya ashabul araf ngucap-ngucapin lapan ma'agna angkum orang nyugikeun ma'agna orang nyugikeun angkum saking sira kabeh minan nari saking neraka jamukum apa ngumpulakeun sira kabeh al malaing harta au kanzukum atawa gedung sira kabeh timbunan sira kabeh wa man kuntum lan barang kang ana sira kabeh tastakbiruna iku kang
sombong sira kabeh cik baru kumanil iman tegesalan kumede sira kabeh sombong sira kabeh anil iman saking iman wa yaquluna lahum lan ngarucap ya sabul arab lahum kadari jalan musyirina ila du'afail muslimin alaikan isyara kabeh maring birang-birang kang dhaif kang muslim kabeh ngucap-ngucap ing lafaz haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Allah alam bi muradi haula'il tawi kila samudayani alladzina aqsamtum iku wong akeh kang pada sararumbah sira kabeh layanaluhum maranana marqalehum minga ulai sabba Allah marqalakan min saya wa minga ulai sabba Allah bi rahmatin kalawan rahman kun kila lahum teman den ucapaken lahum kadaha ulai apa udkhulul jannata pada maranjing sira kabeh ing surga la khaufun alaikum maranana alaikum ingat sira kabeh wala antum lan waranana sira kabeh kutazanuna prihatin sira kabeh la khaufun alaikum waranana pawadi ku tetap ingat sira kabeh wala antum tazan kuriala den baca apa udkhulu bil binail mapul kalau den adegakeun kalawan den mabdiakeun ka den mapul wadukhilu lenga padukhilu pajumlatun nabi halun magawi teh jumlah nabi kuda dihalaya maqulan lahum zalik tegese lek kang den ucapkeun lahum kadue haulai itu ya zalika mangkono udkhulul jannah haulai tadi tegese utawi gelas samudayani du'afaul muslimin alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ngelanjutkan lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnyana teu nurut bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min walladzina amanu wa 'amilus solihati jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh teu kudu hese beleke la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang kemudian amalna goreng boro-boro loba leuwih kagorenganana sabidoh su'an sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun aya sagede endog tuma berat saeutik mah kabelakeun cak neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing sagede endog sieur endog tuma atau endog kuman leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah tak saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae urang mah ku warieun nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu warie tak teu kadeuleu komo pejabat mah oh jutaan jasa teu kadeuleu nya
Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atau endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha aku hari lamun pas-pasan. Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek 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 konceng lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak ini. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu segede endog, endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu. Lempeng jasa ka mana ieu aing bakal we? Ka mana ieu aing bakal we? Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Masya Allah, lepeng. Gusti urang teh bakal sing hade, urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti, mun lempeng kemana? Iya, nah, wa bainahuma hijab. Antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya halang. Lamun eueuh halang mah ahli neraka nararae katu ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri teh sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadang. Duh siapa nyaho jang geusan. Teu sakambangan pan we loba nu ngojay kana luar. Asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay bro ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wara ieu Gusti Allah. Make nyieun halang sagala. Maksudna sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aya izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan. Jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kumahakeun ge ka surga bae. Cek ahli surga euy ka surga mah urusan taranjang pan masa taranjang kajeun. Taranjang los kan aing mah panas ya di neraka. Tetap Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara surga jeung neraka. Antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahalah. Ya Allah. Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab tembok. Wah, asana nu ngabangun orang suka bumi wal sare. Orang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembok na engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dieu. Ieu neraka belah kenca. Antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan heuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka na kadeuleu mah anak urang mejeuna neuk nginum kopi misalnya hobi jasa ka kopi di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan
aduh urang meujeuhna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeulekan di ditu pepotongan urang hareuneg kan tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh pepotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae makeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka hareuneg kan urang ya Allah bet sini bet hari di neraka mah di neraka jalakeun ngojay aju neuleuh ka sorga atuh meureunana nyana rada tiis bae sangajan nyana teu nginum di neraka panas calangap dahaga leuleuh nyana nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang aing geus minahin jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya sia kanon gigituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seungitna doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naon aing hayang ngarokok eueuh rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aing haseup pirunan mamanya ya ku beuki rokok eueuh pirunan tetep bae ku nyana disedot. Aduh. Nah, ia perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng Araf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kulan min ahlil jannah wan nar ka saban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahoeuna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piet sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf ya bisa deuleuh ka surga bisa deuleuh ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain idinya Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli surga keur balake ceraka neuleuh ka dieu nya ke kekerlekan di luhur kana masya Allah ya tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapor ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib los emang sia kunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya sia mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinna penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah
bakal dihisab manusia jaga di poe kiamat paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kolal jannah bakal asup ka surga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kolal nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal arab ditendeun di luhur Araf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil araf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ditendeun lah nyana di sulul araf benteng Araf masyaallah geus paiza nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuri wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nya ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka ieu pancen puguh di Arab ge Gus kieu ya kasalahan nong torogan pan kreditan diharamkeun terus bae bunga bang sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kitu ngeureudit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua bae tah bagus kitu tah ya Allah ya Rabbi geus jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main ieu jadi lemah anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan itu kene HP itu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah teu penting mah duit kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu ji atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja usia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing siapa sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge omongan sia tuh kajeun teuy di daerah jatuh surga malah nu kiai mah Allah sanunya urang kos ieu ka surga jatuh saya boga keyakinan mah hei paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti tas eta teu setuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasurgakeun ngan dikanarakakeun heula mal kebel ya mah ngabok di nyana ngeredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah palingnya 1000 tahun kekerlek kan iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana itu aya daek neuleuh kana neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang ku keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas letik kan letik kos kitu jasa eta aduh terus sama dibere kene ieu mah kan teu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagap gurintil kadeuleuh kan ku di alam sia jasa teh budak waduh Romi padahal lecet di surga mah kanjeng kuku mah teu lecet betul lecet mah buronganan engke neangan obat merah atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu
di surga mah naiknya capek datang ke gunung tangga berudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karangna bajuna katarik sataranjang masalah si surga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab ka budak aduh Haji Pendi di Arab nya langit jelekot nu nginum dan nu keur indah hoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nana nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah yang daripada neuleun nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongkopan aduh pasti beres ya ada bandingan ieu bae cak aja banding neuleun di neraka aing lah tapi kebal-kebal kan teu betah neuleun nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik teh ka surga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi masyaallah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah ajumanehanana nyahoeun ka ahli surga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli surga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia mah waktu keur di dunia nya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli surga wa iya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka surga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deungil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan masuk bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam mata diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu mata kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngeberontak ke negara-negara Islam ternyata di negara nyana iloban asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing nyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeut nerang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah dari deung kitu kene mukminin anu daroraka sementara dihideungan kene ku Gusti Allah beungeut asbab bakal di kana neraka nyana di luhur Arab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga ye kami di luhur ye ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji wow
pokoknya mau kieu bae ku ari assalamualaikum kasalamatan Allah kesejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya na meluapkan unek-unek nu aya di hati assalamualaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wah dadah arop dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteuneun di luhul arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhulu hancana asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna mah ka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah ka asal ka ditu di dieu itu kabita bidadari kahulah sok gituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa engke cak malaikat terangan itu tuh lompatan di bukit itu tuh ulah dideuleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cak malaikat loba aduh malaikat ke gajagan nyana capeun duk bol kayak gitu laka malaikat cenah asup ka surga wa hum yatmaun padahal nyana yang luar biasa ka surga lam yutmiuhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ieu geus kikieuan bagi kieu nulu deui salamun cicing cek malaikat salamunan kayak aya waktuna tetep salamun alaikum salam datang ka serak-serak kaji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jang geus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikan penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideuleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener
ja itu mah presiden urang. Wih bener tuh. Ja itu mah presiden Amerika, itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Oh bener. Lu keur ieu mah kaset teh nanya. Iya itu George Bush tuh. Tuh George Bush tuh. Wih bener. Itu si Tongeng tuh. Weh bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Oh, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos, nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cilu. Wah, bener si Cilu. Jangan disebutkeun. Pokona mah nu nyana wau ku jana digerokeun. Saya kita digerakkan kalu ngomong nama agnangkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong ma agnangkum teh nyugihkeun karanjangan kabeh jamukum eta maneh babalanti ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan ma agna. Hei Gubernur, harta mana, jabatan mana, orang mangpatam, maafnaankum, harasakeun kusia, aing teu menang telat mayar, kusia dia gagejek bae melalui lurah, rasakeun kusia rasakeun maafnaankum, cukup, kecukupan paedah horeng, harta mana, nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Tindog, jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi, dibelikan ke Avanza, dibelikan deui. Woho, ka Innova, dibelikan ke Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya. Nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Ma'agnaankum. Jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya manfaatna. Wa ma tastakbirun. Wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagangkum paedana rasakeun kusia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi ngaleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapanasan pandanna haji ya, dengekeun ku sia. Ma'agnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nu kumaneh di alam. Harta nu kumaneh dikumpul-kumpul. Ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun. Jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang, nu dipake kebanggaan, jeung kesombongan. Maaf aku, teu mangpaatna. Karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku jana didalekeun. Wah, nu keur ini paing ge mana ye? Nu keur ini paing ge. Hayo sia didalekeun ku jana didalekeun. Oh, muncul. Malaikat, ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang saya penipu nyana. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui. Mana tuh. Saha ngaranna? Itu tuh. Togong aya nomor 9-an, kapten ke-11. Doh. Bakari lik naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar digri ka sorgakeun orang dideukeutkeun ka dinya pet sia epet ieu aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ka neraka kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasaha ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga mah enca tetep jara geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling
emang di dunia nage kitunya nama keur di dunia nage ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge cek ka sorga maena diomong adu omongnya na di luhur di handap kecuali sia ka sorga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame mereka hari Arafah tuh perjutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere surat sampai di sini saja aing ngeri jasa hate mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing makanya bawa ke cingjing ceulinan teh wait ini abang si aja teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya wari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maafna ankum mana manfaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek gua teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan masyaallah wana ada ikuran wana ada ashabul arab di jalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka yaripunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing masyaallah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dia kan pejabat presiden urang tuh ya kan bener tok ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya dianggol karya ya dulu Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos itu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya nguik-nguik apa nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeug macet ya panas aju kempes di mana duit teu boga Bapak teh jahokan harta aya di Bapak jabatan aya di Bapak tahta aya di Bapak kerajaan aya di Bapak wanita aya di Bapak begitu pula adat yakni bilangan organisasi berbagai organisasi baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di leungeun Bapak wah be jangan dukung ke Bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka Bapak nu medahkeun ka Bapak ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak di gudang-gudang ku Bapak teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nu ku Bapak dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma agna ankum paedah rasakeun ma nongeng harto Masya Allah Karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma agna ankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jang teu waktu maneh di pentajang masjid cak maneh pan batur heula
waktu mana harita teh kapan endek takorup tadoru jang awal pamerena 1000 pan aing meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah 1000an mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambar lagi geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumaha dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu de emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teu mah lain nyumbang tuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mupan kumbe kabeh jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel dengan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasuk dia berkat engsel aing nutup kan jadi mentek aing mah teu heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi dengan engsel doang teu kira-kira budak oh masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jamukum dikumpul-kumpul magna ku moreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong magnaan kum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magnaan kum manfaat masyaallah kan haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah nak engke bakal nak nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu alam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba qala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salenet-lenet aja samek-mek aja lantaran dik dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal Arab jempring luar biasa hurang barang hurang kabeh hudang tada rungkul kamana khawatir rempang dak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo
nangtung kami wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka surga. Masya Allah Haji Pedi ka surga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungana luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol tuh pantat tadi nama ya lalala rak kumu nanggung mana paket kabeh nu tual nu lurak lirik pikiran kabeh ge ka mana ieu barang udkhulul jannata gerara sumpah ka surga bapak nu ngaluncakan ala weh kuat jada ieu teu kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyanan salah liber sorangan pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun jakena geus pasti asal ka surga dihapura gua atuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun ku apa cek ahli surga itu naon caitan naon itu